wala imarota illa bitoa. Kewubununa kapemimpinan lamun cerita. Jadi tadi mutlak. Tapi samutlak kata kapimpinan aya hadis. Allah ta'ata limalukin bima syatir khaliq. Di ayat taat kamaluk lamun dinahal kamakan kesalti bahkan mungkin kalau bana orang Jawa Barat apa karena dua Jawa Barat urusannya tanah. Sama KB anu nulis sejarah punya kemudian kepentingan sewang-sewangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Aturan wilujeng patepang di baraya sadaya sadang simkuring Abah Irwan. Dina kesempatan ayeuna Abah nuju aya di palihan naonnya pokona mah leuweung kebon rarasan di wewengkon Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis. Insyaallah dina kesempatan ayeuna baris nganter Kang Pauz Nurjaman, penulis novel anu luar biasa, novel biografi ngeunaan Wa Khoer Apandi. Kumaha tah seruna? Wih, seru pisan kantenannya. Mangga baraya orang sami teras kasarangan nyaksani nganter Kibrus. Baraya sadayana anu ku Abah deui hormat. Sakumaha tadi dina buka Abah nganter Kibrus Kang Pauz Nurjaman ka lokasi campingna eyang kami tos pada udah ngarupin penerika pangersa tos kawentar kemana-mana tak kenal kajana pria kantenan pangmengi kanggo para alumni di Miftahul Huda Manojaya. Alhamdulillah Abah jasa tebang luar biasa. Assalamualaikum eyang. Waalaikumsalam. Aduh atur nuhun pisan karena waktosna itu tengah gamu simpuring ngiring ulu biung ayang nuju istirahat. Dari ayang mah memang hirupna gangguan gitu. Jadi lamun aya gangguan nih dianggap gangguan malah sebenarnya. Oh gitu nya. Jantan kayak bila aya nu padam listrik baraya haturna ka ayang. Bagai emang mau napi gangguan. Ada aya pami kenging narot bentan camping sapertos kieu ayang tos rutinitas kita tanapi kumaha. Ya memang hobi sejak kecil ya. Karena bilang baca ayangku lebih banyak di outdoor. Sebetulnya ke hotel itu agak kurang suka. Dan agak betul. Akhir-akhir ini ayang sangat memerlukan. Makanya sesunanya wios jadi ubar beres gitu. Sebab sapokwe aya di kota nggak tahu ya. Wah di Senayan Jakarta mah sehingga jika namanya teh bingung hasut ku polusi tapi pengentennya polusi eta salah bari salah mana abi mah tacan tamat jurumiahna gitu eta mah dari jurumian di Tasripan salah deui wae naus oro makan teh kudu di eta keunta Kang Gebrus hatur nuhun ya Gebrus kan ini gitu. Nah cetan rutinitas padina salah kasibukan ngayakeun camping sapertos kieu tujuanna di sagendingan naon namina teh kanggo refreshing aya naon deui kitu nya ya biasa disebutkan lebaran diri lah ya. Mohon lagi wayana kaluweung kan hari camping pasti kaluweung ya. Beres mohon tenan Itu sapertos di dia kan dia sebetulnya sanes para di camping ya teh. Bawa berapa kali alumni yang Bukan masa Sunda ya. Bahasa itu jadi udara teh si angin teh si hawa teh
masih seger. Ya keluar dari tina dangdaunan tatangkalan ketambi ya walungan. Jadi awal buana teh dengan juri senang. juri Halus lah yang awak. oh Memang karasa ku eyang lamun tas kikieuan teh tas camping lamun bulan teh seger gitu. Cik pami kenging terang tos ka mana we eta camping teh. Kamari setiap sari teh terakhir teh di Jati Gede. Jati Gede Sumedang. Sumedang. Wah, di mah nepi ka tenda 2 kali tilu tina beusi ngapung. Kumagi Angin badak. sugan teh aya kitu buta. Sigana mah mekok di Pas kantos oge di kaki Bukit Ciremai. Kaget di muhun ada. Aya dina YouTube eta. Gusti ieu ogen YouTuber ogen pangintannya camping teh. Sana si mah resep we. Kesel. Jati Gede kaki Gunung Ciremai. Pangandaran di Paliman ada lega. Pangandaran di Buhalalai. Wah, Di lebetna teh agung pisannya. muhun. Hampir sa agung pokoknya mah aya sekitar 20 meter ke atas ke bawah, jadi bulut siga kubah di harapna ya walungan harinya yang mah tahun ngaran teh dari malu pamit tapak ari lauk nang ari tapak lauk mah Ngabubu muhun. kabubu hari kan bubu gampang akhirnya mau bubu jari nah eta jadi saungi tah Ada anjingna diala waduh hebat goreng garing teh luar biasa. ditambah jeung nyanguna nah nanggo luas awi muhun. awi jadi karena teh cek bahasa Sunda mah ngaleumeng Ngalemeng liwat dina awi teh. Nah, Ya, nikmat ada taduh baraya geuningan patos legok tapak deneka dek dina perkawis camping mah nya rupina mah pangintan kamu merangkali pramuka gen wayang maya. Nah, baraya sadayana kan kadina abah teh ngantur ti bedus ogen. Alasan pangintan pangaksa kan tadi nyakseni hiji momen anu kalintang endah. Nah, di mana buku novel Pembuka Hidayah parantos lekasan pangintan ku pangarsa ditinggal, diulas, dialis gitu kan. Kumaha tanggapan pangarsa perkawis sore perkawis buku Pembuka Hidayah, novel Pembuka Hidayah. jadi novel ieu lain ngan sabuku dongeng atau wacana tapi aya sababaraha pesen insyaallah jadi contoh uswah hasan buat dina semangatna diajar semangatna dina juang wujudkeun cinta ka nagara satu berpuri-puri bahkan lamun teh mah akur jeung pimpinan kita bapak ikut sebab kan angkat kepemimpinan itu memang kudu emang kudu tapi kan wala imal ka ila dutoa bawa bununa kapemimpinan lamun cerita jadi tadi tapi samuta putra kata kapimpinan aya hadis la ta'ata limalukin cuma syatir khaliq teu aya taat ka makhluk lamun dinahal ka maksiat artinya lebih daulah ku Allah daripada daulah ku kumaha Pemimpin aduh eta aya dina novel eta teh betul ka acutat ya salah satunya kekepeuteukeun hayang Indonesia teh bener-bener merdeka secara murni teu dibodohan teu dibohongan ku walana gua tinggalnya da rasan mah asa betah nyebut mebel gitu di Belanda gitu.
babakehen sudah gitu tambihannya. Eta Da harapan tina lekasanana pembuka hidayah. Kanggo ulah lagi usah tapi kanggo ayang nyari rak. kumargi ieu sanes mengukur dongeng carita biasa wae dan sabaratus. Tangkuna kudu aheng, kudu maher. Insyaallah ayang itu kadu udagan para mudah-mudahan tina kanan 50.000 eksemplar bisa terjual. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekarang itu kena diupayakan. Naon sababna? Ya kita wujudkan bahwa kita berarti benar-benar mencinta maka khususnya Jawa Barat. Kan seperti bahkan mungkin kalau bana orang Jawa Barat ya apa karena dua Jawa Barat urusannya tanah. Sama KB anu nulis sejarah punya kemudian kepentingan sewang-sewangan. Nah jadi dina hal ieu menulis saya Paus berupaya seaktual-aktualnya didukung dengan data dan dukung data aduh politik bahasa Indonesia itu karena orang Jakarta nya aduh kalau udah orang kampung Baulismu gitu nya Bebasnya pokoknya mamaga pada dicampur kadang-kadang gitu. Padahal lawan batu ngomong Sunda salah sok raja jadi cawan gitu. Nah jadi ngupayakeun fakta data masih jadi lain ku dongeng-dongeng dan saukur naon nganturkeun sare lain mohon benar-benar biji sejarah yang memang aktual. Itulah naon sababna yang kemari nalungtikna ya buku rada lila. Sabaraha lama eta teh. Hampir sebulan tapi itu juga sebulan banget sasi mah. Begina hiji terkadang aya salah nami Mohon ada kadang penyusunan terus tadi wae aya hiji nami anu sa apal eyang nu boga nama eta teh nami eta teh da teh jauh usana jeung eyang. mohon. Itu minggu teu mungkin ilu giung dina waktu eta. Ternyata eta nami teh pernah dianggo ku nami Rakana. Jadi Rakana nu eta mah tapi mau jadi anggo di karena itu. Nyaru oge. Nah, itu numutkeun jeratnya. Mohon. Jerat yang jerat. Kan atas dikonfirmasi dina nganaan eta salah sawiosna. Oh, dijelaskeun sa jentrena. Mohon ajeungna kami bisa gendingan tadi taat nyontohan taat ka pamimpin kitu nya. Pesan-pesan anu langkung aheng gitu tadi wajengan kanggo tiasa ilmu kanggo memaca kanggo urang sadayana dina pokoina Anu kasaksi mah nya dina amal alas boh anu bentuk nama doa atau berma itu kekuatan ikhlas. kekuatan ikhlas Sebab lamun ikhlas na kuat moal bisa dibeli. Lamun ikhlas na kuat moal bisa diancam. Jadi lamun ikhlas na kuat tentu tujuan bakal dinekan. Lamun ikhlas na kuat moal beunang ku omong-omong, moal beunang ku uming-uming, moal beunang di amal-amal. mau menang di ngomong iming-iming di amang-amang siapa lagi ayat pesan pantun ka khususnya ka alumni atau nanti ka sadayana we baraya Pesan yang paling utamanya jelas anu dikemas anu kalimat debat selanjutnya aya memang ke eyangnya tapi hasil kesimpulan di bapak pemuda bahasa Indonesia mah luruskan akidah, muluskan ibadah. Sebab zaman kiwari anu bersikap akidah.
teh karena pakai bahasa Islam. Kadang mereka terlalu tahu. Beres. Kan pakai Nabi jeung Rasul, kira pabalata kan ngaku Nabi jeung Rasul. Kali tasik mah anu ngaku Allah. Eta Luruskan akidah. nomor kedua, muluskan ibadah. Lurus, kalau bahasa Arab kan sah ya. Jadi sebab ibadah teh teu sagawaya. Aya tata fikih jeung aturanana. Pan kieu mah aya nu sebleng. Cenah ari salat teh kudu ikhlas. Kudu husu. Mereka mau husu teh ngarti bahasa Arabna teh. Antukna memberi husu bacaan salat bari terjemahkeun. Husu tina kanan. Jadi kamewek pan teh salatna ge balas kunaon? Husu. Nya husu meunang tapi kan ibadahna teu sah. Jadi luruskan ibadah, luruskan akidah, muluskan ibadah. Ada atur nuhun eyang kana waktosna, mudah-mudahan eyang Atur nuhun tasumping kana camping eyangnya ya. Betah bingah. Mudah-mudahan mah aya pangangkeun deui nuturkeun kieu mah. Baraya sakitu rupina obrolan singkat simkuring sareng eyang di lokasi campingna eyang di Palihan Ciamis, pami tepat mah di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Tatos pami tadi ku urang sadayana ka kuping, wabil khusus ngeunaan campingna anjeunna mangrupikeun hiji ikhtiar ogen sanesuainya ketentuan Gusti Allah, tapi yang di alam dalam sehat di batan dunia luar atenan di dunia kota. Nu salajengna dina ngeunaan pintu hidayah tetes kaguar. Ayo urang sabaraha sarengan luruskeun akidah, muluskeun ibadah, nu langkung sae mangga urang baca buku pembuka hidayah. Yakin manfaat. Atur nuhun kana putusana akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun salut.